takam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Kanjeng Nabi kan gitu. Seueur mang merupakan amal kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirah, ari bentuk nama bentuk akhirat. Ngaji pagawean akhirat yang dijadikan alat kerpikeun dengan dunia maka bawa itu. Lamun ngaji dijadikan alat kerpikeun dengan dunia maka bawa eta amal. Sholat dijadikan alat supaya bisa kapake ku manusia, yang disebut hebat ku manusia, bentuk nama bentuk akhirat. Sholat ya, ngaji ya, yutasawwaru min a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya, jadi pagawean dunia. Lamun jadi pagawean dunia nyawa ya nak mau kabawa ke akhirat tinggalin kunon pana tinggalin bisuin niat digoreng niat naon goreng niat nah? Kan ari alus niat mah ibadah nu karena Allah. Berarti lamun ibadah kasalian ti Allah bisuin niat ya teh goreng niat teh kunon pana goreng niat kulantaran tadi nantinya Allah. Perasaan mah ketika hayang katempo ku manusia teh manusia bisa mere manfaat gitu. Jadi boga anggapan bahwa manusia teh bisa mere manfaat, mata hayang kapelong ku manusia tasonnu jijieun papaesan dina amal ibadah nanti tak boga sangkaan boga waha manusia bisa mere manfaat.